Wakababil yakini ginan cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku keyakinan. Nyata kamu didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas zuhur naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk di makom syariat di makom torikoh di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkan diri ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang, ti mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Barang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das zuhur dunia, malah teu salat asar maghrib dek iraha. Kafabil ibadati syuglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korengangan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asa. Ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya, emang aya kasieun teh aya. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kosdara ditu. Poe ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Kitulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur caritakeun ahli Allah nu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana. Ih, ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam. Nah, dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin. Pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki, mun milik, mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur. Lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa, harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu ngridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal
meuli neraka nu ngabohong modal hakikatna keur meuli neraka pasti sorga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli sorga Gusti naon pameuli sorga jol di benak hati innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana mukminin waya di alam dunia dipakai meuli sorga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga tidinya lah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah hiji bae nu dia teh sorga sakumaha jelema anu dagang lamun dagang hitung-hitungan nanggeus aya kauntungan misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean dua tre kauntunganna sakean ujian anak bedung adan eta DJ celit tetep bae nya nama hiji mah hiji dua mah tilu mah lo las dua las tilu las batal lo tekan kenteng naon eta keuntungan duniawi nagi saya di benak hati ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye duniawina dihitung kenyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya nyana kacenteng kumaha ge pantang mundur datang terus baik karena keuntungan dunia bupati istimewa jasa deui panghebatna neangan duit ka bupati nu mantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah nu mantak kurang kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu cenah mau jadi presiden siap nah ingin negara sorangan lah bung di Indonesia ini mah di mana tuh ditutup di monyetnya orang minimal raja monyet jadi itu diawi ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat mun maca sholawat sapeting 1000 mun maca zikir sapeting 10.000 mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak lemun sodakoh mantap cek Ibang Sufyan Suri mah orang ningali kiai babari jasa deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin mere jubah make jubah mah hampang jasa make udeng-udeng hampang jasa abeh dipajar kiai bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin beratan make jubah apa beratan sedekah cak kiai ulah diteruskeun deui kiai ulah teruskeun eta bahasa ulah moal aing jadi sakitu wae deui ngap emang kumaha itu indah jasa di kiai babari jasa ke jubah make sorban kiai bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus majlis can anggeus pondok pesantren can anggeus ngadagoan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankan iyalah can boga keyakinan anu luhur para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jauh bae ucapan kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati syuglan cukup sebagai penasehat jelema nu maot urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah aing teh geus aya di alam itu aing ngeulekeun ka sia sihara ada atuh sia ya sia ge bakal cara aing ulah seserian aing nya mah yakin aya neraka ulah seserian atuh make jeung bohong aing nya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak kula waizo nu maot ka nasehatan hei anak incu hei masyarakat ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka aing saya di alam barza sing bener atuh sia cukup nu maot nganasehatan wa kafabil yakini ginan cukup
sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan. Nyata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pagengan panjang caritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang saeutik naon, tas zuhur naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, nu di makom syariat, nu di makom thariqah, nu di makom hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Ti mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Berang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das zuhur dunia, malah teu salat, asar maghrib deuk iraha. Kafa bil ibadati syuglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat asasieun asarempat asasieun asarempat. Naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak kiai. Dasar jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan. Abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh kos kumaha si kiai? Oh, siap henteu masantren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah masantren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teh masantren, teu ceuli datang nempel bagi ilmu yakin. Bupati teh masantren, teu ceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin. Masantren heula cen. Sabara tahun kumaha kecerdasan Aceh siap aldi rek masantren bebejanya ka pamajikanna neng tugelis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabara tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng we kitu nah itu pak anturkeun yeuna masantren wah ngaji amin batur malap jatuh menang di lima wajahnya mah 7 ada cepet maksudnya kiai tolol magahana 7 itu memarin ke Nurjaya jeblak jatuh lap jantun kebo teman tuh nah iya jurumia sorok kabeh di Haji Alpiyah weh johar maknun wis puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot samul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalahat tafsir hadis di mustalahat hadis wah jago aja dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa
bebeja ka kiai na abdi ayeuna bade mulih bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek ngangan ilmu yakin ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar ieu dihanca di sebelah 10 tahun waduh asal nggak balik di ke asal naon abdi banyak izinan bae rek nyen pondok cek atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tetangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam sia ya kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dok anjing ngabur sia anjing siapa kos kitu lain kiai ceritnya nah kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil nga anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran atuh boga nya nama teh eta bae geus ka mamana aja bisa dalil gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup kayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh ai kakarang datang ke anjing burung ye kaharti mama waduh, itu mah meren kiai rata-rata anjing, bapan anjing meren. Kakurang ya jadi kiai ceknya. Wah, lain menang ridho Allah aja itu sih. Kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heeh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambahi atuh nirilis ku aing diieut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan bae jam ka santrina balik santri makanya geus 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama ini masantren di aduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wani sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih dekat kecuali Allah angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telur iji Allah nu ngarizkian menta ka Allah mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
mangga terus dari mana laksanakan dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu maju nah ini dia balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan di mama sok langsung ngana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat kuka beneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari baca sholawat ngisi aya gedebdu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin mun haji pendi raga ka sumur goblok sial jadi sial-sial ge raga bargang bae emang robah ku sial-sialan ya moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji kita ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya ngaji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae tuh kumaha ngeusikeun nah cicigan itu bolong mah ya raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik sorangan teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu raga gebanding urang tutupan mangga dikira sobat ya ya ngadet magero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut ibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halan ditutupan aya hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut datang urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiga yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyandak paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung dua bae ge aya nu seuseurean Sadaqallahul azim kinerjaya langsung kieu ka pamajikanna cek aja kayak naon seri atuh kan nu seri bola ngomong berikat puluh itu saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet bunuh sieun mah atuh murinjal wae ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana koskara ditu iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah
wah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter kitulah jelema-jelema yakin ieu bekerja ditakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam. Nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup aing geus kumaha Allah bae. Tapi masya Allah begitu rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batuk kertek fadl Allah datang tetep nyana zikir terus illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarah si suku kikituan muncul kau kadia cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel aku jana tak diangkat kalur set dari perung-perung nyana barang datang kalur blok ya Allah mau atau aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng segesar tancah adalah haji penni mah bisa-bisa di imahnya na ngobrol jeung meong ya meng cak pamajikan apa haji barang ngaji jeung ki uji jadi dan salah gaing jadi berubah saja balik maunya di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jom laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu geridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal meuli neraka nu ngabohong nudal hakikatna bakal meuli neraka pasti surga ge bisa dibeli ka jeung hukum age aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli surga Gusti naon pameuli surga jo di benak hati
innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Saenyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga, awak jeung hartana bea ka Gusti Allah. Fa innalahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adaan eta DJ celit tetep bae nya nama hiji mah hiji dua mah lo las dua las tilu las batal lo tekan kenteng. Naon eta keuntungan duniawi na geus aya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawina. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kunyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajeun teuing kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa, deui panghebatna neangan duit ka bupati, lumantak embung eureun jadi bupati, naik komo jadi gubernur, naik komo jadi presiden mah. Lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden, kumaha kieu cenah mau jadi presiden, siap. Karena ini negara sorangan lah, bung di Indonesia ini mah, di mana? Tuh di ditu tuh, di monyet kan kalangan. Minimal raja monyet. Jadi duniawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun salat di samping salat mulai ditambah salat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Bang Sufyan Surima orang ningali kiai babari jasa. Deule eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah yana boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah diteruskan dengan kiai. Ulah teruskan itu bahasa ulah. Mau lain jadi sakit wae deui. Enggak memang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus, majlis can anggeus, pondok pesantren can anggeus. Ngadagoan ti masyarakat bae, ningana teu pernah dikorbankeun. Ieu lah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh baik ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati syuglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sihara ada atuh sia, geus sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak kula. Waizo nu maot ka nasehatan. Hei anak incu, hei masyarakat, ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan. Mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pakeungan panjang ceritanya.
cukup baik yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad, cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang, ti mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Berang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das lohor dunia, malah teu salat asar maghrib dek iraha. Kafa bil ibadati syuglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al iradah, wa alamatul iradah al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian memantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat asasieun asarempat asasieun asarempat. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus sae ngaraji ibu ka dinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang keneh dirinya silakeun rada anu ka jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina urang cuari kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Orang percaya moal pati-pati orang kumpul di dia untuk percaya ilmu iman jeung yakin kamari ieu orang dicari ini kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ieu serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji dibere sangeut nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah ulah yu terus undangan-undangan haul ulah gitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ibu bapak orang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah mudah-mudahan aya dina rahmat Allah di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah,
kurang babarengan niangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae diatur kesimpuri hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan anak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika aya hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa barangkali lu di jerona masya Allah aya awewe geul apa bagus udah gelis udah ieu mah lantaran irung mancung bulu matana bentik matana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong aduh luar biasa dideuleu atuh cangkeng nalenggih ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh mah di Cisoka mah pan buah nangka kabeh ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layar tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang gareulis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan maka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung bibir masya Allah barang ka Mesir leuwih garolis deui bae cak Haji Mamin dah kalau mana ya ieu cenah kieu lamun di urang ieu pelayan ieu jadi bintang film sakitu nyana kan dahar di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa orang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang urang ningali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae Allah nu goreng ciptaan Allah mah kan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapakna begitu datang ke bapakna nanyakeun ieu saha atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanya lain kira-kira deui can deui dikawinkeun mah tuluy lho ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau asup nominasi ya ayo deh truk saya nu boga abdi geus dikawin acan deuk dikawin gue wah tuh lain leuk deui ngaranna barang dagang kira-kira ieu mah abdi mun ngalamat geus boga sifatan-sifatan khususon ila ruhi usah para lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akhir cek hiji lalaki ya nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana ka deuleu glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota punyana dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui wah mana cincinna cincin kos kitu bae teu kaasup bener cincin kamu amir banget gitu cincin saja dijadina bae tah cincin luar biasa arloji urang di urang mah padinya meureunnan Omega Rolex di ditu geus kabeh serba emas kabeh make pedang nage tina emas bungkus nage tidak emas segala rupana iya parantina ka kuda nage pelanana emas kabeh kacamata nage emas kabeh lain mas tolong asli emas gerbah kaset pinter gagah seorang pengusaha keayaan anu luar biasa di dulu nage pohara jasa Assalamualaikum Waalaikumsalam ye putra abdi terus ayah nu gaduh teu acan kira-kira bade dikawinkeun waktu bade salah sahiji anu ngalamar abdi pokona mah kanggo bapak kanggo ujang geus ulah nyarita naon deui ngan deuk ditanya heula tetep ka awewena kira-kira siap apa henteu mangga awe
anaknya tidak keluar sasalaman nih hiji 2 3 4 5 lah ku abah geus teu ka itu mau ngalamar ka Neng mun satingu itu nu kuru datang ka nu gendut aya tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira Neng siap tah henteu oh atuh make syarat Pak naon syaratna siap tah henteu nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi sebab karasa ku abdi mah lempang ka mana bae nu nyuitan loba jasa tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap tah siap tante aku mah tah wah moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap naon nu dipake ka hayang kumanehanana harta nu aya oh nu di imah istana jeung perusahaan pikeun kabeh termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab paeh sekalipun siap cek awewe tiis asana ngadengina sejuk asana tengah poe ereng-erengan ngadengnya bahasa kitu iup perasaan tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipentak kabeh dipeta cincin 10 gerang dia teu siap keur mendung arodang sial tah wewe goblok tama di ditu tama dirangkas di Cisoka mah tuh ya tebet dah aya kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tah kuda ieu tak mahkota ieu kebesaran tinggal make sempak doang nya keunday abdi bah injem bae ti bapak jang urusan ieu mah mangga us kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang Neng sebagai mas kawinna kasimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinuku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan sangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya na siap jasa etalah jelema nu boga kayakinan mentak ieu si Neng besi aya nu mikahayang ka Neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga kayakinan ulah ka dituna Silok tanggung jawab anakan gue tadi saya kayak gini itu contohnya kan mudah beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana memboga keyakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu, naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak kiai. Dasar jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan ai tanda yakin teh geus kumaha si kiai oh siap henteu masantren heula di dieu moal bisa langsung yakin mah masantren heula dicaritaan datang ka subuh kuari camat teu masantren teteceli datang nempel bagi ilmu yakin bupati teu masantren teteceli datang ka ilmu yakin kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin masantren heula ceng sabaraha taun kumaha kecerdasan aceng siap abdi rek masantren bebejanya ka pamajikanna Neng geulis Neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha taun can karuhan taunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akan ka Neng we gitu
Nah itu Pak, anturku, ya nama santri. Wah, ngaji Amir. Batur melap jatuh menang di 5 bajanya mah 7. Ada cepet mah kudu. Kiai tolol magana 7. Itu kemarin bikin Nurjaya. Jeblap jatun kebo mah tuh. Nah iya, jurumia sorok kabeh di Haji Alfiah, Johar Maknun wis puguh mantek kudul juban samsia. Tambah warokot Jamul Jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalahat tafsir hadis di mustalahat hadis wah jago aja dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila ya sebab abdi kan panganten anyar iya dihancak du sebelah 10 tahun waduh asal na balik di ka asal naon abdi banyak izinan bae rek nyen pondok cek atuh ai maksa mah nyieun nya na pondok kulantaran pinter istimewa aku santri loba mimiti kaundang ku tetangga, kaundang ku tokoh masyarakat, kaundang kablah dina kaundang ku pemerintah. Setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang. Datang ka guruna, waalaikumsalam. Biasa ya, kumaha perkembangan? Alhamdulillah. Mama di samping santri, abdi kapake ku masyarakat, bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah. Siapa lain kiai anjing dok anjing mabur sia anjing siapa kos gitu lain kiai ceritnya kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil nga anjing ka murid mal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran itu boga nya nama teh eta bae geus ka mana aja bisa ada Nurjaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digebahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah somohon abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ke anjing burung ye kaharti mama waduh aing kitu mah meureun kiai rata-rata anjing bapan anjing meureun kakurang ye jadi kiai cek nyai wah lain menang ridho Allah aing posku kadadengikeun bae iza du'a aqbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi aya dahareun madep di mana diusir indit heueuh cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah aing boga ditambahi atuh nireulik ai ku aing diieut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan dah jang ka santrina balik santri makanya ke 500 balik kunaon ieu maman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama ini masantren deui waduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di masantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk masantren masantren deui aing murid kita balik kabeh wani sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus santren sia santren deui nyana ngaji khusus ilmu kayakin 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk ulah Allah, sebab leuwih dekat kecuali Allah. Enggak mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarisianan Allah ulah can caya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulang telog iji Allah nu ngarisian enta ka Allah mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga kas bari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini kira balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan ti mama sok langsung ngana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari baca sholawat ngisi aya gedebdu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin. Mun haji pendi raga ka sumur goblok sial di sial-sial ge raga bargang bae emang robah ku sial-sialan ya moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji kita ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah. Kalau ditanya haji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong mbak tuh kumaha geus sikeun anu cicigan itu bolong mah ya raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neku kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadengi aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah. Dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadengi cak dosa urang teh ieu mah just sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu raga dibanding urang tutupan ala dikira sobat ya ya nadek magro wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halang ditutupan aya hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut batan urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung ti yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyangati paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun prihatin teu sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung dua bae ge aya nu seuseurean Sadaqallahul azim.
di Nurjaya langsung kieu we ka pamajikan cek aja kayak naon seri atuh kan anu seri bola ngomong beri ka kulu ieu saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet sieun mah atuh muring jawa ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kos-kara ditu wah iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter itulah jelema-jelema yakin ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup aing geus kumaha Allah bae tapi masya Allah begitu rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batu kertek fadl Allah datang tetap nyana zikir tulunan illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarah si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel aku jana tak diangkat kalur set dari perung-perung nyana barang datang kalur blok ya Allah mau atuh aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus dahar tancah asal haji pendi mah bisa-bisa di imahnya ngobrol jeung meong ya meng cek pamajikan apa haji barang ngaji jeung ki uci jadi edan salah gaing jadi berubah saja balik maunya na di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jom laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedangkan meulina teh kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina
neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong modal hakikatna keur meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung hukum ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti naon pameuli surga? Jol di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adaan eta DJ celit tetap bae nya nama hiji mah hiji dua mah tilu mah telu las dua las tilu las mah telu lo tekan kenteng. Naon eta keuntungan duniawi na geus aya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitunganna geus puguh gaji itu kene kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawina. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kacenteng ku kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa, deui panghebatna neangan duit ka bupati, lumantak embung eureun jadi bupati, naik komo jadi gubernur, naik komo jadi presiden mah. Lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden, kumaha kieu cenah mau jadi presiden, siap. Nah ini negara sorangan lah, bung di Indonesia ini mah, di mana? Tuh di situ tuh, di monyet kan orang. Minimal raja monyet. Jadi duniawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun salat di samping salat mulai ditambah salat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Imam Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa. Deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, udah diteruskan jadi kiai, udah teruskan itu bahasa ulah, mau lain jadi sakit wae deh. Nggak emang kumaha itu, indah jasa di kiai, babari jasa, ke jubah pakai sorban, kiai. Bisa gedengin eta hartanya anak masjid can anggis, majlis can anggis, pondok pesantren can anggis, ngadaguan ti masyarakat baik, mingana tuh pernah dikorbankan, iyalah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh baik ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maot urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia harada atuh sia ge bakal cara aing ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka,
ulah seserian atuh make jeung bohong aing mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak kula. Waizo nu maot ka nasihatan. Hei anak incu, hei masyarakat. Ulah sambarangan aing mah yakin kana neraka. Aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan. Mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pakeungan panjang ceritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, nu di makom syariat, nu di makom torikoh, nu di makom hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Mimiti udang hees mulai dipencetkan kulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saya tik dahar ngahutang kawarteg kalkulator dunia dah dohor dunia malah ke sholat asar maghrib dek iraha kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin ngan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah wa alamatul istiqomah ar raja wa alamatul raja al irada wa alamatul irada al ma'rifah wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus bae ngaraji ibu ka dinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang keneh dirinya silahkeun rada anu ka jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina urang kuari kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Orang percaya moal pati-pati orang kumpul di dia untuk percaya ilmu iman jeung yakin. Kamari ieu orang dicari ini. Kula loba jasa undangan di berbagai pondok pesantren ieu. Serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji di Bere Sangeuk, nomor kaduana kula mah
dibere embung belah ulah ieu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah, di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah urang babarengan neangan